Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wahzar sareng kudu ngajauhan anjeun antam syia kana yen lempang anjeun wadi'an barina nenden yadaika kana dua leungeun anjeun bi khosrika dina cangkeng anjeun fa inna zalika karena sayaktosna itu wad'u fi'lul mutakabbirina eta pagawean pirang-pirang jalma anu gumede wa fi'lu iblisa sareng pagawean iblis wa fi'lul yahudi sareng pagawean yahudi bi sholatihim dina sholatna yahudi. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis naha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ari lapad naha Rasulullah naha ngalarang saha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayu sholia kana yen salat saha ar-rajulu lalaki muhtasiron barina anu mulak cangkeng wa khoso sareng ngakhususkeun nabi as-sholata kana salat li annal ikhtisara karena sayaktosna mulak cangkeng fiha dina salat akbahu eta leuwih goreng min ghairiha tilian salat wa iyyaka sareng kudu ngajauhan anjeun anta kula kana yen tuang anjeun autoghania atawa nyanyi anjeun asna al-masyi di tengah-tengah lempang au tarfa'a atawa narikeun anjeun sautaka kana suara anjeun au taspiro atawa ngahuit anjeun bipamika ku baham anjeun au takifa atawa cicing anjeun pilporiki di jalan li mujarrodil fuduli karena wungkul leuwihan wa nadri sareng ningali ilama kana perkara la yaknika anu henteu mangfaat ma ka anjeun au tu'ziya atawa nganyenyeri anjeun ahadan ka salah saurang minal marina nyatana jalma anu lalempang fakulu zalika mangka ari sakabehna mazkur mukhalifun eta anu nyulayaan li adabil masyi kana adab lempang wa iza qabalta sareng di mana-mana pangih anjeun sodikoka ka babaturan anjeun palatamzah mangka ulah heureuy anjeun ma'ahu sarta sodik wala tastauqifahu sareng ulah ngeureunkeun anjeun ka itu sodik illa lihajatin kecuali karena aya pangabutuh wa ida sodafta sareng di mana-mana meneran anjeun dhaifan ka jalma anu lemah fasaidhu mangka kudu nulungan anjeun ka dhaif au dhallan atawa ka jalma anu sasar fa arsyidhu mangka kudu nuduhkeun anjeun ka ieu dhal au a'ma atawa ka jalma anu lolong fa'arifhu mangka kudu nungtun anjeun ngabejaan anjeun ka ieu a'ma at-thariqa ka jalan au kidhu atawa nungtun anjeun ka itu a'ma ila maksudihi ka tempat tujuanana a'ma wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis man qadaro ari lapad man qadaro man ari saha jalma qadaro eta nungtun ieu jalma a'ma ka jalma anu lolong arba'ina kalawan 40 naonana khotwatan lengkahna wajabat mangka misti ka ieu man wajabat mangka misti ieu khotwah lahu ka ieu man al jannata ka surga wajabat mangka ngamistikeun ieu khotwah lahu ka ieu man al jannata ka surga
Wa idza aradta sareng di mana-mana ngamaksud anjeun anta buro kana yen nyebrang anjeun al janibal akhara ka sisi anu sejen pala tastajil mangka ulah gagancangan anjeun wangzur sareng kudu ningali anjeun awalan dina mimitina yaminan kabelah katuhu wasyimalan sareng kabelah kenca litas lama supaya salamet anjeun minal khotori tina cilaka wallahu a'lamu bissawab.